anjir. Nah ngawurkeun apu teh euy kana daunna. Nah ada isi perasaan balik dewek teh. Ngawurkeun teh. Geus pi omongan deui wae ayo. Tuh lah tuh ini cepu gua acang saya modal. Pi omongan sugane bongok si Haji teman tog ka dieu euy. Bari aing hayang nempot cabe. Bawangna tadi geus diala euy. Teuing da cabe teh euy di awuran apu sikalan teh geus encan nya. Tuh ieu mah euy. Yang terusaneun da ieu si Haji mah jeung nita ngawur-ngawur nu kieu. Kuduna ge nu kieu mah kana beungeut jeung kana keplakan. Mah balik geus datang ka dieu. Komo aya hiji deui tah si RW geus lieur kana huluna ge balik balik gini. Alan Haji. Angus ya ngawurkeun apu yeuh. Angus mati panas tiris biji deh kieu nempoe ka dieu da sieun teu balik ieu cabe aduh. Kehed aing ka dieu teh justru teu balik sia teh. Ari sia kumaha ieu ngawurkeun kana daunna da bakal leumpeuh atuh ieu teh. Da tadi mah henteu Ji, meureun ngararapu mah dah ku eta ku taeun ku naon ku angin. Da sia mah anger kehed ku aing di kita teh ku Taramalulu. Kana naon teh? Duit teh urang panas tiris keur mari ubar Ji aduh. Kana naon bobong. Euy mulai anak buah aing hujanan. Geus udi mere ubar yeuh. Balik ubar panas tiris tah. Mau balik guys ya. Naon 2000 Haji? Assalamualaikum. Da meujo sakitu ge. Moal mahi keur ka dokter. Sok buru tamahan deui. Meuli heula ubar warung. Tamahan deui buru. Manya 2000. Minta duit keur diperiksa sok buru Ji lah. Kawe ngaganggu pisan euy. Yo kayak aing ieu tuh. Rese Ji Duit aing ledes ieu tina saku. Ji rek diperiksa lah Ji aduh. San si kehed mah. Kade sia ku lamun teu dipariksa. Epret. Iya mah. Les. Tulus si Mang Usep teh. Banyak ngebodoh ku aing Haji. Maneh mah aing ngadek nguntul. Percaya kan kitu. Naon deui? Cager kehed sia teh mah. Nu bener. Mana ke dewek atuh? Aing kumaha nya geus duit tina saku ieu. Hayang aman ieu pelakan. Aing yeuh. Tah, Anjir, sari itu sakuan itu. heula. Jig geus buruk ka ditu. 1000. Bisi di kepret sia. Tadi jadi Jig buru. Nih. Jeung hujan jig. Astagfirullah. Oh, Ji.